Wilujeng enjing. Ponandah pisan. Udang di dia karasana mata kresep pisan. Abdi ngahaturkeun nuhun bisa hudang unggal po, naha beunghar atawa miskin. Waktuna mandi. Iya pikaresepen pisan. Abdi siap keur mandi emas abdi? Tah, datang, stay. Abdi resep pisan kana perawatan model kieu. Aya naon jeung pancuran abdi? Naon, anjeun can mayar tagihan cai. Teu nanaon, abdi boga ide. Abdi teu boga sapatu anu mewah, tapi ieu og cukup. Hayu urang tambahkeun saeutik sihir. Wow. Abdi teu boga baju anu mewah. Kedah kumaha atuh. Loba pisan pilihan keur dipilih ku abdi. Ieu lain gaya abdi. Abdi teu boga baju mewah, tapi abdi boga kreativitas. Hayu urang jadikeun ieu hiji hal. Wah, geulis pisan. Wow, sigana abdi ngaleuwihan diri sorangan. Tingali wae cahaya ieu. Dah pisan. Abdi ngan ukur kudu ngabenerkeun buk saeutik. Tak lucu pisan. Hayu urang dandan mak sayuran. Muhun. Waktuna sarapan. Waktuna sarapan. Hi, abdi lapar. Gancang. Teu nanaon, abdi bad ngadamelkeun sarapan anu ngeunah keur anjeun. Abdi og lapar. Hayu nyieun dahareun. Sampurna. Sigana geus asak. Had. Hayu tingali. Wow. Krim khusus. Ransel karesep abdi. Abdi peryogi ieu. Abdi rek asupkeun sabaraha buku. Waktuna indit ka sakola. Mobil ieu teu boga mesin, tapi untungna abdi bisa lumpat gancang. Antosan abdi. Wilujeng enjing, barudak. Dinten ieu, maran kudu ngagambar naon wa kalayan topik bas. Bodoh amat. Geus kitu mah kuring ngagambar benda cicing.
kuring boga ide nu jauh leuwih had. Samangka nuku kuring digambar hasilna alus pisan. Ieu gampang pisan jeung pikarespeun. Oh, henteu. Butter tablet kuring bak. Kuring bosen. Oh, aya ide. Barudak, aya naon? Sing calik had. Aduh, ieu mah ngan cocoan. Ea, naon nuker digambar? Kuring ngagambar benda cicing ken di eusian samangka. Oh, wow. Ieu nilaina A. Mun anjeun kumaha stay. Mana gambar anjeun? Naha mawa tablet. Ieu teu kelas seni. Hanjakalna, ieu kudu dicokot ku ibu. Engk mah pak kanas jeung parabot nu merenah. Ayeuna waktu naman bal. Si ganabal ieu ruksak. Ti awal og kuring teu resep. Bal nu ieu mah leuwih alus, dulur-dulur. Stay, rek dibagikeun ka anu sin. Muhun tang tua, hayu urang man. Jeung sing inget salawasna, barudak babagi tandanya. Waktu nada harberang. Muhun. Hayu urang indit. Geus waktu nada harberang. Gancang. Ah, singkirkeun wa. Henteu. Nu bener. Gancang atuh. Bawa nu keur kuring. Manehna mah resep teuing ngadramatisir. Bawa nu keur kuring. Kuring teu resep kana nu mana og. Abdi tiasa mentasa eutik. Tang tua. Panas pisan. Tulung. Nih, ieu. Oh, mending pisan ayeuna. Hatur nuhun keur jajanana. Tapi kuring boga ide nu leuwih had. Sigana alus. Wow, ieu katingalina hebat pisan. Mangga dicobian. Hatur nuhun. Nu penting telain kabengharan lahiriah. Nu penting mah kahadan nu aya dina jero diri anjeun. Jeung nu ieu mah ku kuring dicokot. Paman, Ayah, ka dieu. paman, tingali naon nu kuring boga. Ayah, Henteu antosan, ulin jeung kuring. henteu ulin jeung kuring. Oh, henteu. Wah, ieu katingalina seru, abdi tiasa ulin jeung anjeun. Ah teu kuring mah cukup, kuring rek ulin sorangan. Oh tapi anjeun tiasa ulin jeung kotak ieu. Sralna, anjeun hayang kuring ulin jeung kotak ieu, nya sigana kuring bisa nyobaan. Hayu urang mimitian, ukur heula. Hayu urang oleskeun lemna. Kaulinan kuring geus siap. Oke, hayu mimitian. Hore. Hayu urang mimitian. Ayo, Abdi tiasa gabung jeung ulin bareng jeung anjeun. moal bisa stay. Kuring hayang ulin sorangan. Ieu kaulinan kuring. Bodoh amat, kaulinan biasa mah jauh leuwih alus tibatan nu tina kardus punya anjeun. Henteu, kaulinan kardus mah jauh leuwih alus. Henteu kaulinan biasa leuwih alus. Henteu, kaulinan kardus leuwih alus. Sadaya kaulinan
karesep kuring aya di dieu. Wah, kamar kardus. Keren pisan. Tingali imah ieu, siga imah beneran, paman. Kamar ieu matak panasaran pisan, ea anjeun aya di dieu. Giliran kuring nyanyi di nate. Ayah, ka dieu ulin jeung kuring. Wah, hayu atuh. Kuring terang kudu kumaha. Nyicro wae kardus, paman, tingali naon nu kuring boga. Ho, ka mana? Had. Wah, hebat pisan. Kuring teu sabar rek nyieun pia kardus kuring. Abdi resep pisan, hayu urang lakukeun. Hayu urang masak pia urang. Geus asa. Nyam. Muhun abdi mesen hiji pia pepperoni. Naon deui nu leuwih alus tibatan pia asli nu ngeunah? Ho, tak teu adil. Candak sapotong. Ngeunah. Paman, ka dieu tingali naon nu kuring boga. Naon deui balik atuh. Wah, beus kardus keren pisan. Osup ka dieu. Hayu urang senang-senang ku cara abdi. Hayu. Naon? Urun ayeuna keneh. Geura tangkep. Masa sih, ieu bos abdi? Kok bisa kejadian kieu? Hei Pak, rek milu ulin? Wow! Antosan sakedap. Tilung 2 hiji mimitian. Om, hayu urang ulin babarengan. Om, ulin jeung abdi nya. Antosan kumaha atuh kaulinan urang. Muhun, Hore, muhun. Pa ulin jeung abdi. Ieu seru pisan.
hati-hati. Tinggal nu panungtung. Pesawat lecik berskeun masalahna. Tuh. Uts. Tingali nu abdi gaduh. Tingali ieu. Nu enya, deui. Cobian ieu. Muhun tangtos wah keren pisan. Ya ampun. Pa, tingali slime abdi. Wah, seru pisan. Muhun. Pa, ka dieu. Tingali nu abdi gaduh. Pa, ka dieu ka sisi abdi. Teu antosan. Ka dieu ka sisi abdi. Resep kardus, ulin jeung abdi, sisi abdi leuwih alus. Teu ulin jeung abdi, sisi abdi leuwih alus. Ah, Nya ampun. Aduh, henteu. Urang kudu ngalereskeun ieu. Hapunten, urang bakal ngabenerkeun sadayana. ieu lain soal kocoan, nu penting kudu akur jeung ulin babarengan, hayu urang ulin babarengan. Hai. Halo, Wilujeng sumping di cardboard cinema. Kuring jeung tim abdi nu nyiptakeun ieu. Hiji, 2, 3. 3 tiket, mangga. Eta bakal 10. Henter. Ngan kardus wungkul. Oh, abdi gaduh ide. Abdi resep ngagambar. Oh, anjeun berbakat. Hatur nuhun. Waktuna reuruh. Popcorn seger jeung sat. Halo. Hai, naon anu anjeun hoyongkeun ayeuna? Hiji popcorn leutik kanggo abdi, mangga. Abdi og, sareng abdi bakal nyandak anu ageng. Abdi gaduh artos. Hiji, 2, 3, 4, 5. 15. Wah, atur nuhun pisan. Akta anu pikaresepeun ngeunaan popcorn geus leuwih ti 5.000 taun kapanggih di Neo Mecho. Ieu dipakpikeun kadaharan jeung hiasan ku peradaban kuno anu bakal ngagem kalung popcorn pikeun upacara. Hatur nuhun. Sareng sami-sami. Hai. Tiket anjeun. Oke. Sa. Abdi gaduh hiji og. Oke. Nomor kamar anjeun 5. Anjeun tiasa angkat ayeuna. Anjeun antosan sakedap. Naon, mawa kadaharan sorangan henter di dinan. Ngan kadaharan kardus anu di dinan cardboard cinema urang. Tegorn pikeun kasatan anjeun jeung huntu anjeun.
Hapunten, abdi moal ngalakukeun ieu deui. Dupi abdi angkat ayeuna. Sumuhun, ayeuna anjeun tiasa. Alice antosan abdi mangga. Gadis-gadis, kunaon teu ngantosan abdi? Ayo Dasha, film nabat di mimitian. Punten. Mangga, abdi teu ningali nanaon. Anjeun teu kedah sumping ka bioskop kalayan gaya rambut anu kacida jangkungna. Ieu bakal ngahalangan pandangan pikeun jalma anu diuk di tukangan anjeun. Hiasan kardus ieu teuing jangkung, abdi teu tiasa ningali. Hayu urang pondokeun saeutik. Ayeuna paras mah gaduh pandangan anu langkung sak. Ngabobodo, kadaharan kardus henteu dimaksudkeun pikeun di dahar. Alice, Dasha, abdi bad milarian anu langkung tiasa di dahar tibatan ieu. Arse? Baraya, sumping sareng abdi. Panto 5, panto 4. Panto nomer 3, panto nomer 2, sareng hiji. Oh, tingali wakana karya seni kardus ieu. Waktuna milih camilan pikeun abdi sareng para mojang. Hiji, 2, 3, 4, 5, genep. Bau nasa pisan. Katinggal ampir siga anu nyata. Barudak awu pasti bakal resep. Abdi pikir ieu anu ieu. Kecap dinosaurus asalna tina kecap Yunani anu hartosna kadal pikasieun aranjeunna hirup dina zaman Mesoikum anu dibagi kana zaman Triasik, Jurassic, sareng Cretaceous. Ieu sans film abdi, Baraya. Naon ta? Culungan. Oh, Hunter, kadaharan abdi. Nahata nomer 4 atawa nomer 5. Sumuhun, abdi pikir tak genep. Robot bisa saja jalan letikna siga remah lembu atau genah siga mobil. Sababaraha robot bisa diajar tina pangalaman maratanana. Hiji keahlian anu disebut intelijen jeunan. Hah? Naon ieu film? Film ngeunaan robot kardus. Ieu lain film abdi. Kuring kudu ka kamar mandi. Tahan ieu kanggo abdi. Abdi bakal balik deui. Di dieu. Gancang. Kamar mandi ngan ukur kanggo kunjungan gancang. Sans kanggo nyandak video atanapi mankeun telepon. Mangga gancang. Kuring ngadeng hiji hal. Ngaran Labubu dipilih kusabab sora onetikna anu lucu sareng gampang diucapkeun pikeun cocok sareng kapribadian karakter anu unik. Labubu mangrupikeun karakter awu. Oh, astaga. Naon ieu film? Ieu lain film abdi. Dasha ka anjeun? Di mana anjeun sapanjang waktos ieu? Dasha anjeun moal percanten abdi kasasar sareng abdi hilap nomer kamar urang.
Abdi pikir tak panto iya, nomor 2. Oke, hayu urang angkat. Hah? Ieu lain film urang, Dasha. Enya, iya film ngenaan orok. Hah? Halo. Hai. Dasha, candak popcorn anjen. Di mana Dasha? Sareng Di mana maranhanana filmna Parantos Strings? Dasha, abdi pikir nomor kamar urang nyata 5. Apps? Dasha kamana wa anjen tadi filmna Gestrings. Ieu carita panjang, urang bakal nyaritakeun ka anjeun di dinten sans. Hayu urang angkat. Ulang lompat di bioskop. Hai, Wilujeng sumping di toko Scream Kardus Abdi. Barudak awo, hayu urang cobaan Scream Kardus. Henter, hatur nuhun, Dasha, abdi henter resep kana kadaharan kardus. Naon anu anjeun hoyongkeun? Ear, sareng ear. Jijik. Kuring parantos nyarios ka anjeun, Dasha, kadaharan kardus henteu dimaksudkeun pikeun di dahar bioskop kardus tapi karesepeun, tapi urang jarang babarengan sabab urang teras-terasan hilap nomor kamar urang. Enya, sanajan di tempat anu keren sapertos kieu, penting pikeun tetep babarengan sareng nuturkeun aturan. Hayu urang jaga silih.